Hujan mana ya poyan ya Allah. Kamari tangka air cedem tadi ya hujan atuh kagede hujan hantu poyan air. Goblok aing cangcut gede garing cangcut. Bala-bala bae sugan ya sekarang selalu badongeun Bala-bala wortel lah bro ngaharban air cau aing mah tip mulai. Iya. Iya. Tungguan. Ayo. Barbel aing nih, barbel aing. Barbar. Aing nyeri ketimbang. Aing nang ngajuk belebur. Bodo amat ah. Oke. Aing kintak. Kita sih. Yo. Aing kintak. Dia melarian untuk ayah, panjang. Ada mah sing aya ulah. Mohon ze. Memang, Mbak. Mohon mangga. Ya tan anggas dah. Agak tua gawe teh. Enggak surang mah. Gawe ketu-ketu bae ge. Aya rungit 200. Mah pae kurengit ieu doh. Sia mah naik ketu-ketu. Apa tuh? Leuleus we can madang. Kok tarik teh ngagintakna. Geus agak-agak kuing dimasukeun. Sama naik tetep bener lah. Hambura mah ada sengaja. Oh no. Itu kujama itu mah. Jama saha? Pak, komo dong nang. Abang-abang beli tipung bae ge aing mah, cicingan yang cek di lawang kieu suka jama teh sieun. Nah, tenang di lembur di Bandung. Bro teh mau motor aja. Jarah teh apes aja besok poe ka Bandung tah. Apes. Iris no. Hah? Mau udut sugan. Udut sama ya teh udut. Ih, kumat jadi atuh ya awak. Iris. Wadah saya tinggal gitu nyok. Di jalanan no. Heeh. Jamain. Oh, jamain kalian tuh. Mang kenanaan, Mang. Yeh. No, itu cirurut gitu sih, Kak. Aduh, gitu. Kerlatihan tadi ti kecebur. Ternyata ya cirurut gitu di bari dia Ka mana deui murah? Rek giling tipung. Oh, Itu perutnya Mang ya. mangga ceu. Ya Allah. Mang ampun Mang ya. Ya, emang keur mah eta teh beaskan samu secepuk-cepuk digiling aing
Bikin bala-bala nanti bape. Kalau bang nah, nempo eta teh, nang alasan di dia tuh di jalan. Bener-bener. Matu aing geus kieu duh aing mah. Dan urang sial duh. Aing babal kumaha ieu. Bener ku kurusuk ada kebun kena sih awe-awe. Aing ganjen nyana mah ngejar di dia tah. Lebok aya. Ganjen numpang ge. Bikang sia. Aing mah geus teu ngerti penting atuh ya Allah Gusti. Kita atuh Gusti, Allah aing ketengah don hayang bala-bala bae hayang bala-bala. Kerdeungeun sangu aya bea sakilo nu satengah kilo di asakan. Anu satengah kilo digiling kenekin bala-bala ngadon. Ya Allah eta anak naon deui dieu ngejar dong di sisi tengah jalan kitu. Aing bae tipung aing. Mah tuh nya ya Allah. Aing tindak bae ka Cetati, Buk Cayanti deuh nginjem duit. Mudah-mudahan be aya atuh di zamanna di ari mah eta damai eta masuk ngacacang beerok.